Sampurasun. Kumaha ibarat hidup? Sehat? Alhamdulillah. Dinten ieu pendak deui sareng ibu dina pelajaran basa Sunda ngeunaan hirup sauyunan. Tema basa Sunda ieu hirup sauyunan ngalangkungan diajar ngagalindengkeun pupuh pucung. Urang wanohan heula. Pupuh nyaeta salah sahiji seni Sunda nu aya di Jawa Barat. Seueurna pupuh di Jawa Barat teh aya 17. Di antawisna salah sahijinya eta pupuh pucung. Ari pupuh teh nyaeta kawih Sunda anu kaiket ku guru lagu, guru wilangan, sareng seueurna padalisan. Urang tengetan ibu guru bade nyontoan pupuh pucung. Rum Yu barudak urang kudu tararumut pek cicing di imah omat ulah wakaulin ngarah urang salamet raga jeung nyawa. Lamun urang aya niat rek lumaku poma jaga jarak inget kasehatan diri ulah poho make masker mun kaluar panangan ge tong hilap seueur diwasu eta ge utama ngarasa lamina bersih lamun taat raga urang bakal sehat. Sok barudak tengetan. Yu barudak urang kudu tararumut. Yu barudak urang kudu tararumut. Jumlahna teh 12 suku kata. Tah eta teh namina guru wilangan padalisan kahiji. Tah upami guru lagu mah nyaeta tungtung vokal dina sapadalisan sapertos dina aya tarumut teh eta teh tungtung vokal. nembe ku ibu guru paratos digalindengkeun pupuh pucung. Rek ayeuna ku hideuk waler patarosan ibu guru. Saatos eta saparatosna diserat ku seratan anu sae mangga dikirim ka ibu ngalangkungan WA diantosnya Sampurasun.